Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummati ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa jami'un makna ladzi taqarrara sahadatal islami fatrohil miro wa jami'un jeung ari anu ngumpulkeun makna ladzi kana makna perkara taqarrara geus netepkeun naon sahadatal islami eta dua sahadat Islam. Fatroh mangka kudu miceun anjeun almiro kana karagu-raguan. Murad bet anu ngumpulkeun kana kabeh masalah-masalah akidah tentang sifat nu wajib nu mustahil nu jaiz di Allah, sifat anu wajib nu mustahil nu jaiz di para rasul tah dikumpulkeun teh dina dua sahadat Islam. Jadi tina asyhadu alla ilaha illallah sok disebut akidah uluhiyah, akidah tentang ketuhanan. Tina wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sok disebut akidah nabawiyah, akidah tentang kenabian. Tah ieu i'rab sahadatal islami teh jadi fa'il tina taqarrara, cuman fa'ilna sada masadal khobar, nempatan dina patempatan khobar. Walam takun nubuwatun muktasabah walau roko fil khairi a'la aqobah. Walam takun sareng teu kabuktosan naon nubuwatun kenabian muktasabatan eta anu bisa diusahakeun. Walau roko sok sanajan nempuh hiji jalma fil khairi dina kasayan a'la aqobahi kana pangluhur-luhurna itu amal. Upami dilogatan ku makna hakikatna kieu, walau roko sok sanajan naik itu si jalma fil khairi dina kasayan a'la aqobahi kana pangluhur-luhurna jalan di gunung. Ieu teh kan aya isti'arah tasrihiyah asliyah. Tasrihna nyata lapad roko. Ari makna majazi nama walau roko sok sanajan mencapai nempuh itu si jalma fil khairi dina kasayan ala aqobahi ala aqobihi kana pangluhur-luhurna amal perbuatan gitu. Baldaka fadlullahi yu'tihi liman yasha'u jallallahu wahibul minan. Baldaka balik ta ari itu madhkur minan nubuah nyatana kenabian, fadlullahi eta nugraha ti Allah, yu'ti masihkeun Allahi kana itu za liman kajalma yasa'u kersa Allah ka itu si man jalla maha agung saha Allahu Gusti Allah wahibal minani barina anu maparin kana pirang-pirang nugraha. Wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anisyikoki. Wa afdalul khalqi sareng ari pang utama-utamana makhluk alal itlaqi barina mutlak nabiyuna eta nabi urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famil maka kudu berpaling anjeun anisikoki tina pertentangan. Jadi ieu mah geus ijma bahwa makhluk pangmulia-muliana teh Kangjeng Nabi. Mentak ulah dibuka deui ruang perdebatan tentang makhluk pangmulia-muliana. Wal anbiya yalunahu fil fadli wa ba'duhum malaikah dzil fadli. Wal anbiya'u sareng ari para nabi
yaluna eta naluturkeun itu anbiya hu ka Kangjeng Nabi fil fadli dina kautamanana. Hartosna nabi-nabi anu sanes dina kautamana aya sabada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'duhum sareng ari dina sabada itu para anbiya malaikatu dzil fadli eta malaikat anu ngagaduhan kautamaan. Jadi sabada para nabi teh nyata para malaikat makhluk pangutamana teh. Hadza wa qaumun fasolu idfaddalu wa ba'du kullin ba'duhu qad yafdulu. Hadza kudu paham anjeun kana ieu perkara. Wa qaumun sareng ari hiji kaum ti kalangan akidah Maturidi sami Ahlus Sunnah eta ge fasolu eta nafsil itu kaum ngarinci itu kaum idfaddalu karena ngunggulkeun itu kaum. Jadi aya sebagian ti kalangan Maturidiyah anu ngarinci, jadi teu sakabeh malaikat eta urutanna teh aya dina sabada para nabi. Jadi cenah kumaha nabina kumaha malaikatna, aya sebagian malaikat nu ngautamaan para nabi, aya deui para nabi nu ngautamaan para malaikat. Eta mah tergantung martabat masing-masing ti dua kelompok. Jadi bisa wae nabi leuwih unggul, bisa wae malaikat leuwih unggul lamun dirinci mah gitu. Wa ba'du kullin ba'duhu qad yafdulu. Wa ba'du kullin jeung ari sebagian saban-saban sahiji ti para nabi ba'duhu eta ari sebagiana itu ba'du kullin qad yafdulu eta terkadang ngaunggulan itu ba'du kullin. Jika tadi teh penjelasan bil mu'jizati ayidu ta bil mu'jizati uyidu takarruma wa ismatul bari likullin hutima. Wa uyidu geus dikuatkeun itu para nabi bil mu'jizati ku pirang-pirang mukjizat, takarruman karena sebagai ngamuliakeun ka nabi. Wa ismatul bari jeung ari ngaraksana Allah, ngamaksumna Allah, likullin pikeun saban-saban sahiji ti para nabi hutima eta geus diwajibkeun. Itu kullin artina wajib ya teh lain wajib keur Allah, tetapi wajib keur urang nekadkeun bahwa para nabi teh maksum diraksa tina dosa ku Allah. Wa khussa khairul khalqi an qad tamama bihil jami'a rabbuna wa amama bi fatahu fasyar'uhu la yungsahu bi ghairihi hatta zamanu yungsahu. Wa khussa sareng parantos diistimewakeun saha khairul khalqi makhluk pangmulia mulyana nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an qad tamama kana yen nyata geus nyampurnakeun bihi kusabab Kangjeng Nabi al jami'a ka sakabehna saha Rabbuna pangeran urang sadaya. Maksudna kulantaran Kangjeng Nabi teh diistimewakeun ku Allah, maka Allah ngajadikeun Kangjeng Nabi sebagai wasilah disampurnakeunna syariat. Berarti ari kitu mah Kangjeng Nabi teh jadi penyempurna syariat nabi-nabi sateu acan Kangjeng Nabi. Wa ammama jeung geus ngawalatrakeun Rabbuna jeung geus ngaumumkeun Rabbuna Allah bi fatahu kana diutusna Kangjeng Nabi. Fasyar'uhu mangka ari syariatna Kangjeng Nabi la yungsahu eta moal dihapus itu syar'u bi ghairihi ku syariat salianti Kangjeng Nabi. Hatta zamanu sehingga ari zaman yungsahu eta dihapus itu zaman. Maksudna syariat Kangjeng Nabi mah berlaku umum ka sakabeh makhluk anu ditaklif.
henteu ka kaumna wungkul, lain ka orang Arab wungkul. Beda sareng syariatna nabi-nabi sateu acan Kangjeng Nabi. Upami syariatna nabi-nabi sateu acan Kangjeng Nabi mah berlakuna teh mun wungkul ka kaumna masing-masing. Seperti ke Nabi Musa berlakuna teh ka Bani Israil wungkul jeung Nabi Isa kitu. Tah Kangjeng Nabi mah berlakuna teh ka sakabeh makhluk anu ditaklif, cek sapalina kaul. Cek sapalina kaul berlaku ka sakabeh makhluk, bahkan malaikat ge katerapan ku syariat Kangjeng Nabi gitu. Atuh hari kitu mah fasaruhu layung sahu biguerihi atas zaman yung sahu. Syariat Kangjeng Nabi mah moal mungkin dinasah dihapus ku syariat anu sejen, tepi ka zaman dihapus, tepi ka poe kiamah. Wa nasuhu lisar'i guerihi waqo hatman adzalallahu man lahu mana. Wanashuhu sareng ari ngahapusna syariat Kangjeng Nabi li syar'i guerihi kana syariat Nabi anu sanes. Waqa'a eta tumiba itu nashuh, waqa'a eta terjadi itu nashuh hatman kalawan wajib. Adzalla muga ngahinakeun sallallahu Gusti Allah man kajalma manaa nyegah itu man, manaa nolak itu man lahu kana itu nashuhu li syar'i ghairihi waqo. Murad bet syariat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta teh nganasah kana syariat nabi-nabi sateu acana. Tah ngayakinkeun kana eta perkara teh hukumna teh wajib. Adallahu mana'a lahu. Cek musonib, mudah-mudahan Allah ngahinakeun ka jalma anu nolak kana berlakuna nganasah syariat Kangjeng Nabi Muhammad kana syariat Nabi anu sanes. Sina diantarana orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Wa naskhaba di syar'ihi bil ba'di ajizwa ma fi lahu min ghaddi. Wajiz sareng kedah ngengingkeun anjeun naskho ba'di syar'ihi kana dihapusna sawareh syariat Kangjeng Nabi bil ba'di ku sawarehna syariat Kangjeng Nabi. Tah maksudna anapun ari dinasahna syariat Kangjeng Nabi ku syariat Kangjeng Nabi anu sanes eta mah berlaku kitu. Anu teu meunang teh nganyatakeun bahwa syariat Kangjeng Nabi dihapus ku syariat jalmi anu sejen, nabi anu sejen, eta mah teu meunang. Anapun nganasahna syariat Kangjeng Nabi kana syariat Kangjeng Nabi anu sejen eta mah boleh hukumna, bahkan aya berlaku. Wa ma fi lahu min ghad. Wa ma jeung teu aya fi dina itu hukum nyatana nasaba disar'i bil ba'd lahu pikeun itu syar'i Nabi syariatna Kangjeng Nabi min naon min godin kakurangan. Jadi eta berlakuna hukum teh teu ngajadikeun kurangna syariat Kangjeng Nabi. Ieu teh kan jawaban atas klaim-klaim orang Yahudi bahwasana gara-gara aya nasah mansuh teh maka syariat Kangjeng Nabi jadi ngurangan. Tah entak dijawab ku musannif wa ma fi lahu min ghad. Wa mu'jizatuhu katsiratun gurur minha kalamullahi mu'jizul basar. Wa mu'jizatuhu sareng ari mu'jizatna Kangjeng Nabi katsiratun eta anu seueur gurorun anu sarae. Guror maknana mana aslina bobodas nu sok aya dina tarang kuda. Tah ieu teh sok digunakeun ku orang Arab pikeun nyipatan perkara anu sae. Minha eta tetep tina sapalihna itu mukjizat kalamullahi ari dawuhan Allah nyatana Al-Qur'an. Mukjizul basyari anu ngelehkeun ka manusia. Mukjizul basari anu ngelehkeun ka sakabeh makhluk. Makna al-basar aslina manusia, tetapi eta Quran teh lain ngelehkeun ka manusia wungkul, bahkan ngelehkeun ka sakabeh makhluk. Atuh ari kitu mah dina mukjizul basar teh berlaku majaz mursal mim babi itlaqil juz wa iradatil kul. Wajzim bi mi'rajin nabiyyi kama rawau wa bari'an li Aisyah mimma ramau. Wajzim jeung kudu
ngajazimkeun anjeun, kudu mengkuhkeun anjeun bi mi'rajin nabiyyi kana mi'rajna Kangjeng Nabi. Kama barina tetep sapertoskeun perkara rawao parantos ngariwayatkeun para ulama kana mah. Wabarian jeung kudu lubaran sanyana anjeun li Aisyah pikeun Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha mimma tina perkara romao geus nuding itu munafikun kana itu mah. Jadi urang kudu ngabersihkeun nama baik Siti Aisyah tina tuduhan orang-orang munafikin anu nganyatakeun bahwa Siti Aisyah teh selingkuh tah. Eta teh kan kurang kudu dibersihkeun nama baik Siti Aisyah. Bahkan eta istibro pikeun Sayyidah Aisyah teh aya dina Al-Qur'an, aya dina hadis anu sok terkenal ku hadisul ifk. Wa sahbuhu khairul quruni fastami fatabi'i fatabi'ul liman tabi'. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam.